anjing. Cik atuh ngajak ulin teh nongkrong hareupeun Indomaret. Nah dasar wakene nu penting mah nongkrong atuh. Loba umat kita tinggal loba umat anjing. Nya rame atuh kan ulin mah rame meh loba jelema. Ulin teh tok lain cicing ngajedog na bangku lain. Ulin mah ulin leurempangan ka mana? Ieu keluar imah teh. Keluar imah sih. Ya ka mall atuh Kan kamarnya geus di mall. Hoream ke kamu baju ditinggalkeun kudu meuleuh deui beda nu deui anyar. wae kan anyar deui. Di dieu teh ngeunaheun neng di Indomaret teh aya filosofina. Jadi nongkrong teh ciga di kebun binatang kadang aya Anjing kadang aya ucing. muka biar kayak muka ieu muka ciki ucingnya lampeurkeun bae kelauncet Tah eta unikna teh neng. untungna naon Naon? cucung Ya eta mun aya cucung mah. loncat Tapi nu penting mah keluar imah kan. tapi gabut kieu we tingalian batur ngalobrol Bae atuh tong urang wae nu ngobrol teh cenah batur ya urang ngelongkeun. oh we geus teu kudu tong ngajak ngobrol nih